Naon ieu channelna? AR channel. Warung pojok budes. Model tadi Warjok budes. model non bulu non. Itu kadituna kontenna ya lebih menjawab Pemuda kebutuhan hijrah manusia. kumaha? Iya kan. Aya we sih. Ayeuna teh keur Berhati ya. keur zaman budak ngarora tarobat lah heuh. Ayeuna teh kan sok make istilah hijrah gitu. Abi mah kan apalna keur sakola teh hijrah teh keur aliyah pindah kitu nya, pindah tempat kos nabi. Aya kata nu leuwih tepat teh kira-kira apakah emang salah hijrah teh gitu. Soalnya nya menurut saya ada ayo urang mah teu ka mana-mana tiba lagi kitu ngan kurang hade pagaweana untuk menyikapi fenomena nu kos ayeuna kira-kira kumaha menurut pendapat para ahli, Para ustad ngajawab para ustad atuh. Ustad, Dokter ustad. kumaha teh masalah Ustad ieu mah kalah cicing mah eko hijrah cicing era kumaha. sedangkeun kan loba keneh ustad manehna guruna keur leutik gitu nu deukeut imah bahkan tara disampeurkeun gitu ku orang-orang teh nya babaturan lah di luaran karena itu gitu nu ku saya diperhatikeun teh aya nu deukeut nu ngajarkeun manehna ti leutik jiga nu teu katenjo gitu deukeut ge ngan aya nu jauh gitu asa leuwih dimulyakeun ku manehna teh. Apakah salah sikapna kos kitu teh sanajan niatna HDG gitu lebih baikna kos kumaha? Kieu kan hijrah teh pertama terkenal kata hijrah teh ketika Kanjeng Rasul pindah di Mekah ka Madinah kayaknya. Tahu kan hijrah secara pindah tempatnya. Kemudian dijadikan semangat hijrah ya teh ku orang-orang untuk hijrah memperbaiki diri. Itu dasar gua pindah meureun ti masa lalu anu kelam meureun menuju masa-masa tobat lah gitunya. Secara imah halus sih. Memang Halus, da emang hayang merubah yang tobat ngan pedah gitu. Setiap perkara halus kadang kan aya anu emang cara anu ditempuh kurang tepat. Maksudnya kurang tepat teh kadang menimbulkan masalah baru. Nya nu katingali masalah kan baruna. kan aya jelema hijrah teh ieu mah terjadinya. Jelema hijrah teh manehna emang sudah memperbaiki diri. Sudah bertobat saeutik-eutikeun geus tobat ngan kadang aya anu tobatna teh ngan saukur dina pakaian. Sepertina ai kalakuan teu bet di tobat nu dirobah. Tapi pakaian penampilan unggul jadi robah kalakuan teu bet loba nu dirobah kan eta rada aya masalah gitunya. Ukur ganti baju unggul ganti style kalakuan can pati barobah gitu. Tah ieu malah rada leuheung ya mending ye anu leuwih parah mah orang anu berhijrah ketika manehna geus daek tobat saeutik-eutik geus wani nyalahkeun batur. Bahkan memvonis batur kafir atau pendosa padahal manehna karakret gitu. Itu boga wewenang pikeun justru ayeuna kan lolobana anu kitu nya. Mantap. Jadi terus sedikit atau banyak kan? Iya. Loba gitu pang nama loba babaturan. Nya anu kitu siga di sosmed gitu kan. Wah, beberenteng siga kumaha. Tapi cek urang mah lamun hijrah ke ngan saukur rek kituan gitu, ngan saukur ibadah. Da ibadah mah kewajiban. Mantap nya sok aneh gitu. Bahkan kan ibadah teh lain sholat unggul gitu. Dari gawe ajang nganap kahana ieu oge ibadah. Yang nganap kahana awak sorangan, yang ibadah deui ge ibadah. Nya jadi
kadang terlena nya henteu nyaho inti dari Islam itu sendiri seperti apa, mempelajari Islam harak apal saeutik cangkangna gitunya. Model geus wani memponis batur kafir salah sedengkeun kan doa kalakuan goreng teh salah sahijina teh ngagoreng batur. Rasa tekan Nya rasa. migawe goreng teh goreng. Tapi aya nu leuwih goreng ngagoreng batur. Ngagoreng batur leuwih goreng, komo nempi ka jadi fitnah mah. Nu kitu loba nu salah kaprah. Salah esensialna Ya, tina hijrah teh sih kitu loba nu nya kadang untuk kepentingan di sosmednya hayang tinggali ku batur bahwa urang teh geus hijrah. Hayang tinggali batur di mana semangat urang rek pindah bener-benerna gitu. iya eureun eta mah nya Kadang kan statusna jadi hadis unggul ayat jadi Quran. nya kadang kan model orang-orang nu geus terkenal ketika rek hijrah bahkan aya nu mengambil keuntungan model ngajual bajunya baju nu kumanehna Jadi model dijieun merchandise. dipakekeun ya gitu dijadikeun supaya dibareuli kita mah kan jadi bisnis gitu. Ajang bisnis. Sedangkan semana semangat awal teh hijrahna teh eueuh gitu lolobana dai hijrah mah nya lebih ke tadi teh ya Sebenarnya mah lain hijrah lah, lain Tobat. coba